Oke, nu bade gini kaul di keluarga besar semangat di haturan di balik panggung. Sekali deui ngabilujengkeun sumping ka para tamu undangan tanpa kehormatan anu parantos katawi sumping alhamdulillah. Ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana, ngaturkeun nuhun kana pangrojong pangdadal dua anak anu parantos disanggakeun ka panganten sakali ya. Oke, aya hiji tembang tipe si parahyangan masih persembahan dari Isanada bersama Jebra Music Audio Production bersama Ananda Makeup Wedding Gallery bersama Bos Dirman Dekor dan ada tim dokumentasi kita yang sangat luar biasa dari Mawar Foto Studio Production untuk Anda. Kawila jangan sumping para tamu undangan anu katawi sumping alhamdulillah tamu kehormatan. Kemarin ini kau di haturan kembali panggungnya keluarga besar. Tanjung Baru mawa ombak anterkeun budak ka sisi tempatna para wisata jug-jugan para remaja aja Tanjung di pasisir kaler kota Karawang tempat kuring mari tinggal pamandangan nu daratan bari marawang impian papasangan jeung silih jekel panangan di Tanjung Baru ngaikeun rasa kaasih di Tanjung Baru ngofokeun rasa kasono di Tanjung Baru medankeun rasa kanyaan di Tanjung Baru mahekeun rasa Bapak Hajat di haturan Pak Hajat asoy kasih tempatnya para wisata jug-jugan para remaja di pasisir kalir kota Karawang tempat kuring mari tinggal pamandangan daratan bari marawang impian papasangan dan silih kepanangan di Tanjung Baru ngaikeun rasa kaasih di Tanjung Baru ngofokeun rasa kasono di Tanjung Baru medalkeun rasa kanyaan di Tanjung Baru mahekeun rasa kadeudeut di Sanada
beda kasih tempatna para wisata jujukan para remaja di pasisir alir kota Karawang lepas guring hari ninggal pamandangan saudara kang pari marawa impian papasangan jeung siri cegat panangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih di Tanjung Baru mokokeun rasa kasono di Tanjung Baru ngedalkeun rasa kanyaan di Tanjung Baru ngaheutkeun rasa kadede. Alhamdulillah nyangakeun tembangna kanggo Bapak Hajat mudah-mudahan ketapi kalian kabingan alhamdulillah.